warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi wa qulubil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sholata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Alhamdulillahil hadi ila bayani mahyahi rosadi amada arbabanu awaro sama samsal bayani fi suduri ulama wa absuru mujizatal qur'ani wa dihatam bisabil qur'ani. Alhamdulillahilladzi qad akhraja kana hijal fikri arba'ina hijal amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala azami qawlin alim wa huwa asdaqul qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu babu wa kulun nasi dakhilu. Al-hadis. Qala fi kitabil ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu tajrida ma'a iqomatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbaba ma'a iqomatillahi iyaka fit tajridi min iradun anil himmatil aliyah. Amma teristimewa wabil khusus keluarga besar Mama Kaduboko sahibil wasilah wal fadilah wal barokah wal maunah wal karomah Allah anu parantos kenging kamuliaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga kami teristimewa wabil khusus keluarga besar Abah Kaduparasi beserta murid. Teristimewa wabil khusus keluarga besar Abah Sukacai serta murid. Teristimewa wabil khusus keluarga besar Abah Kadubaleo beserta murid. Teristimewa wabil khusus keluarga besar Abah Genas Deklom Harawang serta murid. Wabil khusus para jamaah sadaya para alim ulama anu alhamdulillah para nabi kamuliaan ya Allah subhanahu wa ta'ala atas hadirna urang sadaya sing mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sadaya, bahwa perjalanan kehidupan manusia anu memang bingung berliku-liku, bingung ku kasulitan, maka ku ayana wasilah urang, wasilah musi urang teh bisa hiji dina tempat anu sangat mulia di luar biasa. Anu alhamdulillah parantos dibeber luaskeun usaha siji guru urang sadaya keluarga besar Mama Kaduboko. Alhamdulillah nu pokok pertama pas dina wengi ayeuna wabil khusus Arja Ratu Muhammadiah binti Kiai Haji Mas Abdul Rahman. Anu alhamdulillah para jamaah sadaya, mudah-mudahan wasilah mantenna urang tempel di tempat anu mulia biasa ngadoakeun atas dongkapna kaanugrahan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sadaya persoalan maut, al-mautu babun wa kullu nasi dakhil. Maute para jamaah sadaya
salah siji anu pasti sadayana manusia teh lepet kana eta hartina urang nu hadir di dieu pasti sadayana bakal ngalaman karena eta maka alhamdulillah para jamaah sadaya atas hadirna urang anu dibimbing ku guru urang masing-masing di bawah naungan la ilaha illallah ieu luar biasa. Namun sababna lantaran dina salah siji kitab dunia parantos dicarioskeun bismillahirrahmanirrahim At-Tikru Miftahu Taqwa At-Taqwa Miftahul Akhirah At-Tikru Ruknun Qawiyun Fi Tariqil Qaum At-Tikru Miftahul Babil Haqqa. Luar biasa para jamaah sadaya bahwa zikir adalah salah satu pembuka bikin nembusna ketakwaan manusia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku jalan bertoriko, toriko tata cara, jalan pula ke Allah. Ku kalimah la ilaha illallah. Luar biasa para jamaah sadaya. Anu urang memang butuh bimbingan ku salah siji guru bikin menempuh ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh mutabaah. Bahkan kurang sangat ngeri lamun kuping daun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Man donna dordon aw yadfaru bi muqarridi la bi tariqil mutaba'an fa huwa makruh. Lamun tah jalma ngaduga ku ibadahna bakal ka surga. La bi tariqil mutaba'an tapi teu aya jalan anu dituturkeun. Wakil sambutan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa makruh ditolak. Masya Allah. Karena jalan teh bikin menembus satu perjalanan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana para bos dibuka kalimat la ilaha illallah itu takwa. Maka pintu takwa bakal dibuka ke akhirat. Berarti berlapis-lapis anu tadi para Rasulullah sebelumnya dina tahapan mikir ayat pikir jalan, pikir bedas, pikir pikir siur, pikir luar biasa. Memang tahapan pikir dikir terusan kita dikir jangan dan persoalan beras dina dikir kodiriah eta dina salah siji kitab kebenaran memang perlu dijelaskan lamutan kosmos dina dikir eta maka naiklah karena dikir kopi, dikir siu, dikir maka pembahasannya dina satu ayat Allah parantos Wadkuru batafi nafsi kata dulu al-waqifah wadunal jahri minal qawl. Sehingga lamuntah kajian ulang memberikan ayat mereka untul. Maka lamun di zaman tua ayat ini santri ustaz kiai pembahasan persoalan fikih qoriko dengan bahas mereka baik kajian. Aku katakan teruskan lagi bahkan dina ajian murada ukur dina johar makmum pas dina johar makmum ayat kalimat dia bahasa mereka lamun tah jalma kediki kebertoriko kuatir aetna bisis tumul khotimah bisis kemawat kalimat la ilaha ajian di perasaan ini. Bagi orang pikir
darajat. Lamun tah para jamaah sadaya dina persoalan dikir urang, lamun nebus dina persoalan kalimat nu eta lantaran ulah dua kakaya hayang naik tingkatan ulah. Geus di situ kita jual mangkudan esek ngomong geus dina kitab meuletik bae anu memang kita nu eta nujukeun nama dina cara pikeun ngaca bae lantaran kita manipis karena kita diajar ngaji. Alamatul lirrofi arba'un ad-dhammatu wal waw wal alif wal nun. Para jamaah sadaya lamun dibongkar ajian eta sanajan tipis maka eta nunjukkeun ka urang kudu bertoliko cirina supaya naik pangkat derajat urang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikejarkan karena perjalanan toliko kalimah itu mah ciri naropa. Maka opat adomatu doma wal waw waw wal alifu alif wal nun nun. Maka pikeun nunjukkeun ka urang nutos bertoliko. Artinya lamun urang hayang naik tingkat pangkat derajat urang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, doma. Artinya teh doma teh terus berkedengan bae jeung guru urang. Kamana guru? Tingkatan teu pernah doma anak itu. Lamun wau nunjukkeun agama maka urang teh kumpulan tak ieu saja kumpulan ieu lamun urang geus kumpulan ieu moal ningali para jamaah sadaya oh sieu mah ieu kota si mah teu ieu si mah bagus pakaianna ieu si mah goreng ieu si mah miskin ieu aya pinter bodoh teh tetap lamun urang geus nyicip di dieu tetap dibimbing bawahan guru di mana bae sumber tetap di bawah naungan la ilaha illallah. Luar biasa kelebihan diri para jamaah sadaya. Dengan banyak masalah. Dikirman dengan banyak masalah. Di mana bae sumber la ilaha illallah lamun selajina kodinya. Di mana bae sumber Allah dina nalika nak sabati. Maka ini pengaturan antara bedas dan hotel. Kebenaran itu kodiriah memang lagi dari Allah memang untuk bedas. Namun sebabnya sanajan ayat-ayat wadkuru baka fi nafsika tadulu awaqifah waduna jakri minal qaul. Dikir anjeun kaum tadulu awaqifah DPDP larangan waduna jakri minal qaul ulah kana sabar. Eta budak dalina eta bae. Dari bukan sekali. Dari bukan ayat bae bukan. Kawin ulah lamun ngaji kita biar. Aji kita punyana, aji kitab Jamin Sogina, aji kitab Minusanana. Engke bisa kan? Bahkan ulah borongin nanaon dina kitab Jurumiyah ge geus nunjukkeun urang kudu bertoriko. Oh, dina ajian sanes. Maka kelakuan umat Islam di kalangan Ustaz Santri Kiai masih ngoceh eta. Dari naik lamun geus malih. Lantai mikir. Nah, kalau tak punya modal ngaji kan dia. Ulah kita di kiai kan mulai dina jalan masalti, kudu dina jalan loba eta kan. Lamun aya ngumpul 20, kiai na urang dirinya atuh ada. Atanapi aya 3 imah jeung urang 3 jeung imah urang. Abu ya urang atuh ajar ngumpul 3 imah sanya. Cing babarengan ongko. Kudu make lawa ongko hiji gini. Engkena supaya Gusti la ilaha
zalimin. Orang abdi Gusti udah abdi orang kupenyaho. Abdi maka kecapekan dikir syariat baik. Orang gendeng manis pun yang menyambut naudan itu tajam ada juga. Asbab mereka. Pertanyaan sampai sinate summa qasat qulubukum mimbah dari kafahiyat al-tijarati au asad qasma. Allah pernah damel karena kata ulang kelas, bahkan lebih kelas dibanding batu. Katanya air batu mah kelasnya di pantai bisa kebogong pecah. Tapi hati kelas itu bisa kebogong di pantai dada ulang rek mantai kolbu bumi jeruk. Eta lain kolbu hancur dada ulang pecah. Mual pecah. Maka bikin kolbu para jamaah sadaya artinya kering hati esek kering hati termiskan dibawa ke dokter ampunan dokter mana baik lamun kaguran mau penyakit dokter gula kering hati kolbu telas termiskan maka kita mati bawahnya dibentukna di pantai kalimat la ilaha illallah berdasar. Lamun dina nalika ulalana aya asbab nuzul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nalika dikirna sabani. Maka eta makara Allah. Asbab nuzul ini mi'raj. Kanjeng Nabi mi'raj di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'rajna di Masjidil Aqsa di Palestina. Kalangis kakuju. Kasidratul Muntaha, kamustawa karokrok aktor kakara. Taetan etate makena sabandi. Naon sababna? Lantaran Kanjeng Nabi di langit katujuh Nabi kasir waktu muka hapus tawa karokok aktor ta'alas les tanpa karat malaikat dibilang maka bisa disambungkan dikinan kita Allah mari dua sudah masalah ulang persoalan Homo, sima, homo, rumah, homo. Saya kesambung, karena ulang nyawa, ulang nafas keluar. Bisa na ulang dikir kok. Dikir lalangan, apa kali bisa? Saya kudu ngadawang dan dikir berdasarkan. Kudu aplik-aplikan benar. Bahkan di masalah digital, lalu dan kurang masih belajar dikir. Kemudian awaknya dioyakeun saudara kalangkeun panjang saksi jaga di Rohul Jali kesebarangan guru-guru kursi guru-guru dikir nabikin kaluinna para jamaah sadaya kita dikipurkeun sakalaman terus oyakeun panjang saksi benar Gusti sekarang mulai ngajian karena satu ini dikir sampai pulau ya Gusti panjang satu terus dikoyakan pola biangnya kawe maka salah resna persoalan sambutan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulah orang incan manut jalma pinter ceramah pinter ngaji kitab pinter ngaji Quran dina nalika belok hatena dikir ka Allah dicampakan gelas atuh kamu ulah mabodo kudu naon paling tertanggalan ulah ngabahas lamun tak pinter bereca tak dikir eta tak dikir eta tak hasanan eta tak dikejar eta tak eta kan pinter lamun tak ditanya jamaah sanajan jamaah naratusan bah mana eta dan dengan dikir ada ibu
kali banyak itu jawabnya enggak sengaja ulang malalaunan udah kita mikir diatur dan kurang ini lain bingung rasanya. Tapi serang hati sering hampir 8 tahun di Citere persoalan Citere teh pula kajian maafi kue minggu nepi kasar pukul eta zaman hati saya sebagai ulah eta yang dikira berat besar kiai bawakan ini kiai tadi ngaji bawakan kalau bagaimana syaratnya maka tong wakarnya hati menepi kamana keilmuan ulang dengan persoalan penggalian kalimat la ilaha illallah ulang pikiran teh neangan wasilah para jamaah sekalian neangan wasilah bahkan minajami usohi bismillahirrahmanirrahim waktukul yal wasilah warrofi anda wadarojatan rofi anda wa inna wasilati inda rofi safa'an lak sehingga butuh naduran karena wasilah supaya kita jadi wasilah ngajadikeun sapakat kanjeng Nabi ulang diwasilahkan guru-guru ulang diwasilahkan guru-guru pasuni ayeuna teh olah satu wasilah bahkan lamun naik ulang ka kitab lebih kadalna dina kitab Tobaqatus Syafi'iyatul Kubra halaman juz 1 halaman 700 Bismillahirrahmanirrahim tawassaltu lirrahmani bi kulli hajati alumu qadaha bi juhadi wal kacida butuh urang kana satu perjalanan wasilah di mana-mana urang keur bingung keur duka cita keur sedih disatawasul ka wasilah sunnah al-Qudsi butuh maka eta teh butuhna kanan eta lebetna eta teh sana bahkan diperluas ku kalimat disebutna baitu anu sama sekali teu bisa ditinggalkeun kudu bener-bener dicekal sana nu sanes mah bisa dipalsu budak kaki maca Quran loba budak kafir bisa ceramah loba budak kafir bisa maca kitab baca Quran bisa tapi tujuan kita hancurkan Islam supaya Islam tawakal supaya tunduk Islam lantaran bangga saya bisa anu bisa oleh kesifat tapi bayu para jamaah sadaya sana anu sama sekali tidak bisa dipalsu budak kafir luar biasa kita teknologi mantak persoalan pikir bedas pikir lalau nanti para jamaah urang butuh kalau urang teh butuh pamante lamun dipantaikan perkara-perkara sanes mah barang-barang besi mah hancur dadarna pantaikan urang kalimat la ilaha illallah lamun tak geus tembus nu eta layak suruh bidikril khauf ila bi mudawamati dikril jah mual waka bisa urang anang Allah sehingga kudu bisa heula ngadawamkeun pikir dan mereka maka eta persoalan pikir loba ingatan juga saur itu atau tidak asalkan dari kita buka teruskeun bae sanajan urang karak bisa dikina dina lepa kate bisa goplah artina urang inget kene letah leuleuh ate kumaha mobil kumaha motor kumaha sawah kumaha eta pembahasan syariat masih hing dia dikir itu ke ate nama silinggu hing kosong si eta itu atau ilang pinter mana segitu atau ilang teruskan bae lana karena bisa dikir dinalek kaget teruskan engke diturunkeun ku Allah kana kolbu naon sababna engke nabi siruki urang hate inget lian ka Allah letah urang teuing kira teh ngomong gitu
bimbingan Ibnu Athaillah terus kendala cantik-cantik kayak gini Allah itu kan luar biasa. Maka bimbingan itu luar biasa. Namun sababna para jamaah sadaya memang taklim jeung zikir bisa dipisahkeun. Talimah hampir bisa disebabkeun ieu ngaluarkeun kabodohan ngasupkeun ka fitrah. Talimah udara. Lamun zikir mah ngaluarkeun roda-roda supaya kertasan dina hate urang bawaan nafsu keluar ke maka asupkeun Allah. La ilaha kalwarkeun illallah. Maka dipaham eta teh bisa dipisahkeun antara taklim jeung zikir. Hiji babanna butuh artina. Namun sababna anu pas timbulna kaanugrahan Allah Subhanahu wa taala dina qalbu urang. Kalimah urang selaku muridin anu sangat lemah butuh urang kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Maka dina persoalan eta mah sanajan kalimat dina naksabati Allah alif lam lam lamun rek dibuang kan Allah dibuang alif kalimana aya huruf lam macana Allah lila Allah dibuang lamun awalna maka aya lam tengah macana lila lam Allah kene dibuang lamun kaduanya tinggal ulang dibaca satu pelajaran di guru 165 pelajaran sama di guru artinya sabada sholat ulang-ulang tina 165 eta mah pelajaran di guru sama ulang-ulang bisa gitu kumaha urang cakarak eta karak kodiria kumaha pun penting bulan silahkan bebas rek kumaha bebas rek sabaraha rek sabaraha rek baik silahkan. Aya aturan-aturan mantap pembahasan zikir toriko itu bisa dibahas di zikir karek moal nyambung kalimana mah hampir sami la ilaha illallah cukup tak syariat mah kitu bae la ilaha illallah lantaran mafali dua harkat la ilaha illallah. Kalimah toriko dikira sami itu la ilaha illallah. Tapi pan aya tarikan diatur hukum. Lain persoalan demake ilmu tajwid. Lain persoalan mahwal dina aturan-aturan tajwid. Tapi pan aya aturan kodiah anu memperkuat kana eta hukum eta. Maka kuat dibimbinglah entah bulan pengetahuan bulannya dia tinggal pantina kita tipis ketika kita tibusannya lamun jalma maca la ilaha illallah berbeda man anjang jangan buat di mana-mana manu muhaya jangan buat maka manehna teh tinggal kahayang rek engslan ka dieu tinggal ber engslan ka dieu tinggal ber engslan ka dieu tinggal ber itulah Nabi Musa maka la ilaha illallah maka dibubakeun minta jangan la ilaha illallah akhirnya teruskeun ulah eta kadinya bae pembuka pintu surga la ilaha illallah lain pikeun ngabukakeun surga bae ngabukakeun hate tinaliweus tina kalimu la ilaha illallah dibongkar alhamdulillah para jemaah dan dina persoalan memperkuat persoalan fikih luar biasa naon sababna lantaran ieu teh
pikir menusna bulan Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya dari jalan bulan ngomong dan ngomong. Ilmu ini saya, lamun tak bulan itu berpegangan, bermutabarak, bertoriko, bernuturkan guru, amanah. Tak alhamdulillah ini. Urang bimbingan guru model dia awak bulan. Urang ayam bimbingan. Urang guru model kil abang bulan acak obal kabimu goyang kacang kate ngomong lamun tak bulan tunggal luar biasa mantap alhamdulillah esekna neangan guru esek tergampang bahkan Hasan Abdul Khaliq Al-Hasan la tajlisu alimin hingga alimin la tajlisu hingga alimin yad'ukum min khumsin ila khumsin eseknya nanti para jamaah lantaran kudu bisa nuduh ke tina 5 kanan mina satu ila yakin tina tadina hati urang bisa yakin hese aya yakin hati kadang-kadang tercukup ke ilmuwan urang tercukup teu bisa ngabedah ilmuwan para jamaah kadang-kadang menambah ego urang lantaran aya ilmu orang teu bisa minalia ila ikhlas minalia kana ikhlas ini urang kudu minalia kana ikhlas takil minat takabur ila tawadu minat takabur kana tawadu anu tawadu teh teu bisa diomongkeun hese diomongkeun tawadu mah dua kalimat ikhlas ayeuna ikhlas tawadu ayeuna teu bisa hese bisa bae tak rekak urang ikhlas atuh hate tak hese tawadu ayeuna teu bisa ayeuna babakeun ilmu aku ilama lebih bahaya kok malah jalma ngomong tawadu jalma geus digedekeun artina geus dipandang lah di sekitar urang nyencret di ditu di hadapan gedung cek urang tadi yang geus babarengan tah aya tah tempat kosong keneh moal jeung tawadu ayeuna salah moal jeung tawadu salah kunaon biasa lagi make kokol jabolong eta kan kita dulu aing mah tawadu artinya eta teu bisa lagi masa luar biasa pikir ngurus alhamdulillah diwasilah luar biasa para jamaah alhamdulillah karena sahabat yaitu guru-guru luar biasa bimbing keturunan kemudian alhamdulillah semoga kita bina saat ayeuna bina jaga di Rabbul Jali dihisikan juga di bawah naungan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara luar biasa para jamaah sadaya luar biasa naon sababna lantaran jaga jalma bakal menghadapi iru maon iru urang hidup ayeuna menang bebas juga kamana bae maburan ada sakitu maon udah maon lantaran sadayana bakal ngalaman bakal ngarajan kana pitu eta tingnya hidup deui urang eta lah nu sangat dipikirkeun para jamaah sadaya maka dina hakikatna dina salah siji keterangan jalma nu parantos manifat nu parantos muhasabah mah aya gancang maon ulang bae ada saya ulang bae apa Gusti panjangkeun Gusti naon sababna lantaran bulanna kacan buka bekal can buka bekal modal mah hiji kacan buka bekal kadua loba keneh buka berat dina hate loba keneh buka berat dina hate nyeri mah nu kaiti nyeri teh ninggalkeun dunia nyeri kaduana ninggalkeun keluarga nyeri pisah mah nyeri
ninggalkeun harta juga maka didinya lah antara hijab ulang jeung maot ulang apa lantaran lah mengajarkeun kabangsahan. Entah alhamdulillah raja mas padaya masalah kadana persoalan pikir cara pikir luas tadi bulan api paling kurma oleh salah kadarnya mengingat sakit kan kok saya segala kesalahan kakirannya ada nama banyak macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.